dek nanya kenaon jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikan ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira bapak mau ambek pakai ambek ya teh bisa ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam apa bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan kain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah